Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kade, kurang mah cing sehat, ya. Salah satu anu bisa ngajaga imunitas, naikkeun imunitas teh jika kieu urang seuri mentak ustad lawan mah aing ngaji mendadi dia ustad aya, guru aya supaya seuri we jadi imunitas teh kuat ulah cameudeuk wae. Ayeuna urang ini kana angkot, lamun naik kana angkot atawa cicing di umum ku ayeuna mah terus urang bersin atawa batuk bahaya, nyingkir ta batur kecil sok eujeul ajaran naik ti Citaliktik dek ka soreang dina angkot heg euceul bersin atau batuk ngeser ta batur sabab sieun kok. Jadi poe ayeuna mah tibatan bersin jeung batuk leuwih hade hitut dina mobil teh aman aslina sok euceul haji batur nyingkir tempo-tempo turun tapi lamun euceul hitut batur teh kadang-kadang nganuhunkeun. Naon sababna? Apan salah satu ciri corona teh henteu ngambeu. Jadi lamun euceul masih kene ngamulan hitut batur sehat keneh. Batur riuk dina mobil. Urang dut hitut kieu dut. Teteh hitut nuhunnya kaangse ka. Zaman geus siga kieu aing mah. Nya ka hitut-hitut batur ayeuna dinuhunkeun jadi ubat sok baheula mah ku kolot jam 8 masih kene moyan di buruan di baledog tah ayeuna mah dianjurkan supaya berjemur kudu moyan urang mau ngapoe di kebon nya mentak eta mah mun keur ngoyos cabe teh tongeng-tongengkeun kanu panas tong hayang iuhan beh canggur tina kor aduh ada perlu dicaritakeun apan ieu mah ka mana tara lesot masker apan bagian dari unsur pemerintahan atau kudu mere edukasi yang baik lamun ustad gogorowokan komo ieu di kamera asupana YouTube nyebutkeun corona eueuh wah ditewak urang ku Densus bahaya aya corona tak cing arapik nya jadi salah satu indikasi na urang sehat keneh teh tina corona lamun irung angse keneh aman mentak balik ti dieu angseuan na naon keneh mah kasebut teh pek warek na naon keneh kumasal sena we ceuk rek ngambana naon oge pek warek duh aing eta teh kerek ku makhluk leutik kupir virus komo mah lamun ku makhluk gede jiga kumaha goncangna ieu alam dunya nya sabab salah kolot baheula cenah mudah-mudahan urang cing jauh tina mara bahaya bisi aya mau ngamuk gajah meta mau teu ngamuk gajah teu meta corona mijah riweuh alam dunya nah ibu bapak hadirin rahimakumullah wangi ayeuna urang sadayana hempak marbayak sadaya patempatan di nararaga ngiring bingah nya ka calon panganten Kang Hendy anu bade ngedaup sareng Neng Herdi ta ieu nu ngaranna jodoh dekat teh ieu Hendy jeung Herdi boga anak ke gehger pan orang Sunama mun ngaranan budak sok dihijikeun ngaran bapa jeung indung nya sok kitu leuheung lamun nu alus koh kieu Hendy jeung Herdi jadi hen-her iya tatangga abdi bapana Ipan indungna Cici peudah aku budakna Panci heuh efek teh akina ge Abas jeung Kokom ceuk Bas kok sugan teh eta mah keluarga barabadan we kamana we nyarita mah da amplop geus dirapet ieu kira kurek dibuka deui da rocet mudah-mudahan ke rumah tanggina sing di tang tayungan ku Allah Subhanahu wa taala sakinah tentrem ayem
gaduh turunan anu soleh tur soleha. Hendi sebagai calon pimpinan dalam rumah tangga, tanamkan baik-baik bahwa niatan ku hidup rumah tangga teh sejang ngajalankeun perintah Allah, maka segala rupana ge aya dina tanggungna Allah. Lamun urang bener-bener nuturkeun ajaran-ajarana Allah Subhanahu wa ta'ala. Man nakaha wa man ankaha lillahi istahaqa wilayatallah. Geus jadi hakna Allah ngajaminna. Asal niatna pemberangkatanana bener, motivasina alus, Allah nu ngajaminna, Allah nu mukakeun jalanan. Ulah hari uang. Nu tadina nanggung secara pribadi bubujangan, terus engke nanggung jawab anu jadi bojona, Allah jamin asal niatna pemberangkatanana pondasina nu kudu bener. Sabab yang diceritakan lamun niatna lain lillahi ta'ala mah moal panggih jeung kabarokahan dina rumah tangga. Ai nikah teh perintah Allah, maka tuturkeun we parentah-parentahna Allah. Insyaallah Allah mukakeun jalan salebar-lebarna. Bu, rumah tangga mah teu aya sakolana, teu aya universitasna, teu aya pasantrenna. Aya oge ilmu-ilmu rumah tangga adalah sebuah teori anu can barang karuhan bisa dilarapkeun dina kahirupan nyata. Nu dicaritakeun ku Quran jeung hadis adalah sebuah gambaran. Ajieun, kajieun, maknaaneun, korehaneun, prak-prakanana mah tadi teh ya gumantung kana pribadi-pribadi nu ngalakonan eta rumah tangga. Nu mawi teu meunang nyaruakeun rumah tangga urang jeung rumah tangga nu sejen. Sabab beda nu ngalakonanana, beda nu dipihapean amanatna ku Allah, beda kulak cangeumna, maka teu meunang nyarua-nyaruakeun rumah tangga urang jeung rumah tangga nu sejen. Bahaya, nya. Ipan cicing Ipan. Bisa dipijak ngasih cicis ya. Sok cicing. Lain marijah we. Perbuatan saha teh. Jadi teori-teori anu diajarkeun dalam konsep rumah tangga baik eta ku agama maupun ku negara teh perlu dikaji, perlu diteleuman dina prak-prakanana mah. Ngan paling henteu lamun apal kana dasar-dasarna, apal bag-bagan utamana, insyaallah moal ngacaprak teuing intina mah eta. Henteu. Nu mawi kanu teu acan nikah pasangan mah moal aya nu cocok. Salaki pamajikan hayang cocok saumur-umur moal. Jenis kelaminna beda, turunanana beda, komo lamun beda suku bangsa, warahanana beda, adat budayana beda. Tiba-tiba dihijikeun di hiji tempat, ditalian ku ikatan pernikahan. Isuk-isuk hudang gok deui jeung si eta. Isuk-isuk hudang gok deui jeung si eta. Anu asalna tadi keur bobogohan mah ditutup-tutupi, kekuranganana ditutup-tutupi, kelemahanana, kesalahanana, hayang muncul teh kahadeanana. Begitu geus kawin ban, kabuka sagala rupana. Duh, ai keur bobogohan mah nepi ka isuk-isuk ditanyakeun kumaha bebenyit ayeuna mah isuk-isuk ditelepon. Sudah bangun apa belum sayang? Masih gegelehean aa. Sabab teu kiat mata abdi rapet. Beurang tanyakeun, sayang sudah makan apa belum? Belum, kenapa? Eueuh deungeunna. Keur bobogohan. Penting tanyakeun deui, sayang sudah bobo apa belum? Matak ngajawab telepon ge aing teh can hees teh. Geus kawin, boga anak 3. Mah si bapak ka mana? Nyawa teuing paduit teuing kira ukelong ge bapak siang gitu. Mama can balik si bapak teh bating can tuang, wah lapareun masa kali hakan di kebon meureunan. Anteur. Aduh. Panganten baru man, aduh keur bobogohan. Sayang, sayang haus. Panyucian keun cai ge.
diasongkeun ya sayang 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 keur bobogohan helm murah kuat diborok ku laki neng aduh sayang yuk helm untung helm na hungkul jeung mas takat neng geus kawin anak 3 mah anuk mah mani kokot atuh tono lo ya keur ngusrak nyeuseuk atuh mama poho ceuk aing ge rek mani teh bawa anuk gayung mah lain diasong ke ditakok kana lu padahal eta ulah berubah ieu mah keur ngagusrak nyeuseuk dicai suk isuk kaborangnakeun salaki balik di Jakarta balik di pasar Assalamualaikum, waalaikumsalam, saha we aki wari geus nya mah. Rusrek we da biasa salaki balik jam 12, jam 10 geus balik. Waalaikum, Gusti nu agung saha eta we aki geus nya mah nya teu boga cedok pisan. Assalamualaikum, brai teh anu neangan tiung eueuh aya celana budak pake. Apa? Jeung budah jeung naon aplek-aplekan. Assalamualaikum, pras brai panto salaki. Lain dijawab waalaikumsalam, kalah digebuk ku anu. Suka teh deungeun teh. Nama kayak kudu berubah. Tah munculna kekurangan-kekurangan seperti itu teh geus prak rumah tangga. Keur bobogohan mah dipunculkeun. Apa disebut nage mawadah? Mawadah teh cinta. Ari cinta ningali fisik lahiriah. Disebut mawadah teh resep kana fisikna. Ibu kades ningali Pak Kades, resep kukumisna nepi ka jiga pagar kabupaten. Si bapak pan resep ka ibu baheula keur gadis resep kana bitisna nepi ka jiga awi gomong gede maksudna nepi ka jiga lodong lahang ibu resep ka si bapak ningali gegagna keur ngora mah nepi ka gegag Arjuna bae geus kolot kitu mah atuh tina gegag Arjuna pan jadi gegag Semar aya kene cinta mentak cek agama tina mawadah taikeun kana rohmah mah kanya geus sawadai cinta paena anyar kawin mah pageto Herdi nya Hendi indit ka ditikahkeun di istrina kamar panganten sup ka kamar panganten seng malati ajaran jang asup ka kamar nini maneh seng balsem parang kocok GPU encan hanser incun ulah laki mata geus teu hayang ngees di kamar siapa mah di luar we bari nonton TV da mulak ku hangser aya kene cinta teu aya naon roh kanya mata cek agama gantian tina mawadah buru-buru gantian ku roh mah bisi pindah kana mawadah nu sejen pan baheula mah atuh keur gadis aduh kulit ge limit nepi ka reungit dek nyedak kitu soledat jang nini maneh teh panggeulisna baheula tahun 60 mah ayeuna nini maneh teh ayeuna nini so teh da baheula mah parawan Masya Allah aduh nepi ka etanya rambutna ge geuling muntang keur ngorang pan geus kolot menjadi galing teu baparaket tepuk lila mah turun we juga anak manuk geus eueuh cinta pan keur ngorang aduh lempangna ge nepi ka jam seko atuh Pak Kades tiktok geus kolot pan geus eueuh tik ka itop nangkul troh nyari tur Ustaz ngaji gitu kuat sila kudu nangunyar we di madrasah teh mentak ibu-ibu mah ngaji teh sirem kasih sirek peureum di madrasah da yang bari nyarane teu kuat cangkeng mama ampun jadi geus eueuh cinta maka tina mawadah taikeun kana rahmah eta kacinta kana fisik lahiriah teh bakal digantian ku rahmah atawa kanyaan mau kanya mau berbalas waktu sok ningali nini jeung aki-aki pageye-geye we di jalan terus geus kolot angkat jempol luar biasa geus pake trok itek masih kene silih tuyun silih tungtun bagja
naik ke bobogohan eta dina jalan nanyak saeutik nepi ka di sayang kadek gak bisa sayang kabogohan nanti jali ke atit sakit kunaon aike gugah keur wae geus incuan ngilu ka onangan RT edan moal naik di leuweung datar jalan sakitu ruksak motor geus ngagibog gitu ditumpakan ku maneh motor beuki ruksak atuh milu lah tuturkeun we ngajikeun dina jalan gang natanyakan bapana labu ceuk aing ngajedeg ulah ting ora dituyun ting ora ditungtun geus kolot ge kudu anger turutan ustad geus 12 tahun rumah tangga ieu mah tara dikencarkeun pamajikan gendeng we komo sakalian ka samudra tara dilepaskeun gendeng we lain romantis mun dikencarkeun beak duit teh kabeh mau bisa beli bensin acan dilepaskeun mah eta mah mentak di kitu we terus Allahumma sholli wa sallim wa barik abdi bade heula cai herang aing teh ti mimiti masantren nepi ka ayeuna kacaritakeun jadi ustad ceuk batur Ciherang teu kieu kembali cing sehat sabab corona teh sieun ku Ciherang mah ya sok abi heula ibu-ibu sholawatannya itu nu apa nurutan nu teu apal api apal ulah ngacirikeun ulah nyanyar pi omongan sok itu bari eta panitia rek kabagikeun pincuk oh aya mah tutudinganan itu kamari mah di Cianjur cep Ustad punten di stop heula acara abdi bade ngedarkeun kustik naon bapak kustik teh eta bungkusan saeutik ho pincuk mun urang di Cianjur mah kustik itu tadi Allahumma sholli wa sallim wa barik